Duh, aing mah lanjut aing teh kemana? Tadi aing hayang naik trampolin, baik. Aing mah kurang-hayang teh. Ah, ngana aing mah euy. Tuh anjing, teh lanjut aing teh kemana? Dikerti butuhkeun teh ongko aing hayang naik trampolin, hayang ngalukis aing teh. Ah, aing ka dieu aing kemana? Dilanjut aing teh. Ah, di ditu kemana? Di dieu teh. Itu an. Aduh, tuh aing mah an. Cicing lah aing hayang minta duit. Minta duitan. Aing tah sebanding boga lanjut teh budak di. Geus segala wae. Geura 10.000 lah. Geus. Geura. Geus. Duit tinggal lain ke sesawae. Boga lanjut teh ngomong ngabisan duit aing we. Duh, sini konya segala wae aing mah duh. Anjing. Geus be. Tong cerik na buru ku aing diantar. Woi, ojek. Ayo, kemana? Gas. Mana ya? Harap. Mang, rugi sabra? 5.000. Oh. Duh, anjing, lila pisan juga belum nanti guys. Kulin aing. Jadah na teh. Geus kok aing balik we heula nya. Heeh. Geus lah. Geus mang, geus bae mang. Tutup we anjing kene ka sana sare. Geus ke malore di dieu. Geus baralikna mah. Anjing, aing dina kamarana yuk. Aing mah euy. Itu kan oge anu ieu mah aing mah. Mayu, aing mah bener ka kunci. Untung masih bisa dibuka anjing kalau tahu jelas tukangna. Jang, bayar dulu lah ke dia. Dia kan bayar tadi. Mana ini bayar dulu? Anjing itu budak teh kemana tuhnya? Aduh, aing mah can bayar di. Mana ka dieu? Kadi. Kok eta bayar dulu punya budak. Goblok. Eta paling bayar. Goblok. Mana dulu? Bayar lah mana jeung lancak mana tadi pada duaan mana bayar lah sih. Look mana tadi tuh bayar lah gitu. Mana bayar lah sih. Coba Bayar. Naon yuk? Ieu naon?